Kiai saya mau bayar pijat ke siapa ya? Pijat apa? Kemarin waktu saya hamil kan nggak puasa jadi bayar pijat. Kalau ini fotonya udah belum, tuh foto lagi. Katanya kudu pijat aja, bukan ya foto ya pijat. Karena ide baik. Masa harus foto harus pijat, kejem amat ya. Dina ieu kitab minggu ieu sakumaha perjanjian rek nyaritakeun soal puasa. Unggal tahun beda-beda ukula kitabna dibawana. Kebeneran tahun kamarina ihya, tahun ieu mah hadis. Kitabna Tajul Jamilil Usul fi Ahaditsir Rasul. Mal barokah lah kita. Kitab ieu teh kitab anu ngumpulkeun hadis-hadis sahih. Jadi patali jeung hukum-hukum geus ieu dalilna otentik kuat. Untuk ngaji hadisna ulah sepotong-sepotong bakal kawan kekurang kekuatan dalil-dalil nas dina Al-Quran dijelaskan sakumaha tadi ya ayyuhalladzina amanu etalah nasna urang ieu kuari kasorot kusinar ayat ya ayyuhalladzina amanu sehingga urang teh tawabu DPDP kagus iku kasorot ku ayat ieu berangkat di imah nu ba'da subuh nu memeh subuh cepat gegeran besi kabulu beakeun wudhu pas ngalah aya sababaraha delegasi kiai muridna diutus ka dieu hayang ngadengekeun nyana di imahna lantaran geus rada kolot nyana minta izin supaya nyana bisa ngadengekeun di Serang aya, di Pandeglang aya, di Cirebon aya, di Bekasi aya, nu bebeja Bogor aya. Lantaran alat kuari mah canggih, di dia make BB, tapi make BB deui. Jadi cegala teh minta izin we dek ngadengekeun di lemburna. Sekulah atuh ngadengekeun deui akur. Aya nepoe kamari rumah loba nu daratan ka dieu minta izin. Teh diizinan nu hayang kiai aya diizinan kulang saudara kitu teh tresep. Bahkan aya nu milu ngaji langsung di Mekah. Unggal minggu memantau pengajian di dia milu nyana di Mekah. Udah pajar orang Mekah tetap orang belar aja di rumah Mekah. Belar aja untuk cukupan di Mekah. Nyana tuh nyana hayangin ngadengekeun sakitu jauh. Rahasia Allah sabodote maya ente nyenaga aing lamun kasorot ku ayat ya ayyuhalladzina amanu urang moal ka dieu di mana urang geus kasorot pan lain ku sambarangan nu nyorotna Allah panu nyorotna berarti urang keur diperhatikeun ku Gusti Allah Subhanahu asal diperhatikan ku Gusti
dina tahun kedua Hijriah. Wallahu a'lamu bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu jalma nu ariman. Alladzina isi mausul amanu silah wal mausul ma'silatihi fi quwwatil mustaqi salajin ya ayyuhal mu'minun. Wahai jelema-jelema nu ariman, rek di mana bae? Di seluruh penjuru dunia. Benua Asia, Amerika, Australia, Afrika, Eropa, pokona nu iman ka Allah, nu iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba alaikumusiyam, dipardukeun ka maraneh kabeh ngalaksanakeun puasa. Besi pajar puasa teh umat Kangjeng Nabi hungkul dijelaskeun besi pahiri-hiri kama kutiba alal ladzina min qablikum sakumaha dipardukeun puasa ka umat-umat memeh aranjeun la'allakum tattaqun manawa harpan kudu jasa anjeun sarayeun takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabaraha poe tadi pardukeun puasa ayyam ma'dudat, sabaraha poe do sabulan ayyam ma'dudat. Tah ieulah dalilna didenungkeun dibaca urayan-urayan praktek nama ku Kangjeng Nabi melalui hadis ieulah aya di kitab ini. Cara-cara puasa kabagi sabaraha puasa tah ieu ku urang mun dibongkar aya dina kitab Tajul Jami' ngan urang mah geus tarima asak bae maningan ge meunang Syekh Nawawi al-Tanah ngeunaheun kudu ngabongkaran deui urang datang ka kamar blak geus aya nah kudu dibongkaran deui ku urang tinggal am nih daripada ngabongkaran deui capek urang jeung alat-alatna kudu meujeuh na ngabongkaran. Tah ieu hasil para ulama dimimitian ku mazhabul arba'ah. Kemudian diteruskeun ka belajeun ku para ulama-ulama urang mah geus tinggal ambae melalui mazhab urang mazhab Imam Syafi'i. Kuburanana besi salah ke besi Syafi'i Cikupa lain kuburanana di ditu di Mesir besi dekat lu pula dekat itu ke Mesir ke ziarah ke Imam Syafi'i lantaran orang pakai aturan-aturan Imam Syafi'i tapi orang can pernah kayak itu dah mantap gereneng celengan dikuari siap-siap kula insyaallah dikzarah ka Imam Syafi'i kuari saya daftaran naga karak menang salatu siap ya ongkos sama lah mahal jam 4:30 jam kula setengah sekali-kali lah usaha lah. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rindu rangka Imam Syafi'i dongeng batule kamu sir. Insya Allah ke bakal ziarah ke Imam Syafi'i sekitar bangsa tahun ini kan. Insya Allah
entah ulah pakai berian uduk baju ulah pakai beli sate yang caranya jadi semedang sejuta belanja yang beli barang sejuta belanja itu jadi puasa eta ayat cek lugot ayat cek syarah cek lugot mah mutlaqul imsak sakadar nahan eta nu kitu ngaranna puasa nahan dan tidak arti berarti penting ngaranna puasa teuing ditahan kurang rek berang rek penting ngaranna puasa cek lugot teh bahasa nahan telelumpangan eta ngaranna puasa nahan teu ngomong eta ngaranna puasa nahan teu kitu dungah denge eta ngaranna puasa cek lugot berengan lain rek ngaji lugot ieu mah rek ngaji teh rek ngaji syarah contoh lugot dina Al-Qur'an inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya Siti Maryam inni nazartu wallahu alam bimuradi sanyana kaula nazar lirrahmani ka Gusti sauman deuk malo ngomong lah ngekernahan falan ukallimal yauma insiya ayat di lugar betul kepada yang ke Mekah yang orang belanja kan ada kata spek segitu ke Siti oh anak isi Siti wah pula dengar Siti itu seorang Arab deh ada Bogor semua pun habis di Bogor seorang Arab sial coba-coba bicarakan ya seribu orang Indonesia maupun dengar percis mau pasir Mekah Mekah datang ke Jeddah loba nomor ke sorban terus digawe ke jasa mindah-mindahkeun tas Masya Allah panuran belara jamaah juci bae doakeun cekna doakeun kebenaran ku kiai dari tas ya kunaon doakeun ieu pan kiai ka apa mah sorban raja blon jadi bakal masukin dia pakai utang-utang kejar kiai ya Allah ya Rabbi Masya Allah karena gue bulan bodoh kata toloyo abong-abong di Arab kejar kiai kafe setiap kacana kiai cek ini begitu tukang angkut tak kiai jangan begitu asal begitu kiai tapi puasa cek syara ma'al imsaku anil muftirati minal fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusoh nahan tina nu ngabatalkeun puasa aya waktuna ti mimiti fajar tepikeun ka surup panon poe subuh tepikeun ka magrib cuman make niat anu dipuguhkeun nu tangguh nu kitu ngaranna puasa Kizain niat puasa ngajaga dina seluruh pembatalan ti subuh datang ke maghrib taeta nu kitu ngaranna puasa teh syarat itulah puasa Masya Allah anu mantak Gusti Allah nitah puasa emang kumaha kitu eta lumantak Gusti Allah nitah puasa lantaran ieu manusia kita deukeut ka Gusti sebab cak Gusti Allah aing nyen sia
sia supaya dedeketan jeung aing ke di akhirat mun sia deket jeung aing ku aing dibere tempat nu indah, diberi tempat anu mulia, diberi tempat sebagai penghargaan deket tak anjeun ka kaula surga, di mana anjeun jauh ka kaula, ku kaula bakal diberi tempat di neraka sakitu teh. Nu mantep Kangjeng Nabi tugasna basyirun wa nadhirun. Hiji ngabubunga surga, dua nadhirun nyingsieunan neraka sakitu bae. Geus tugas kiai ge sebagai warasatul anbiya sakitu bae. Tuturkeun Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi diberi tugas basyir wa nadhir atuh kiai nage kuare sebagai warasatul anbiya kudu basyir wa nadhir. Kudu ke di jalan surga ieu. Di jalan neraka ieu gol kali. Dua sembarangan berbagi tugas yai tugasnya corong Al-Quran, pemerintah tugasnya corong Amerika. Sakitu kayak itu bisa diganggu gugat sama di Indonesia mah asal jadi pemerintah nyana kepanjangan bohong Amerika, kepanjangan sungut bule. Kiai meniru kadinya sarua bin jumlah Amerika. Jadi ngaji mantek mah itu tetep kudu dicaritakeun bulun balas kudu buktikeun bae kos itu. Ulah nyaritakeun mantek bari nyadah teu bermantek. Tahu kuluna teh. Impul ge. Corong Quran kiai mah. Corong hadis, corong ulama eta kiai. Ulah jadi corong Amerika, mungkin jadi corong Amerika, boga mobil di dunia nama, di akhirat dikapung siapa mereka. Ih, ulah sambaran muhahe dengan pantas ya. Kan itu, nah emang kumaha, sapu bahasi dengan pantas. Di akhirat dibelum, nah orang gara-gara jadi corong. Boga cuma Amerika dibakar. Turun tuh baik, nggak nanti gitu baik kabe. Ini cerita kesimpulan, dicerita gitu baik. Ini tertegi kula mengan sekadar ngabejakeun doang, beda Kangjeng Nabi basyir, syahida wa mubasyir wa nadhir. Kumaha kitu? Ieu lezat dunia arbaatun kalazatan dunia aya opat sakadar opat kanikmatan dunia. Hiji al-ta'am dahar, dua wassalab minum, tilu wal jima'u jima seks. Nomor kaopat naon mongol. Tak itu kok perhatikan coba. Ieu teh meunang ti Kangjeng Nabi dikemas ku ulama. Oh, ngan sakitu kalazatan dunia. Mentak itu urusan ngajelaskeun ge. Nikmat dunia sarangannya nam. Jadi itu aya ilmu zakat. Sampai teh urus lah. Nikmat dunia satu taban nomor aku belatun wa ilmu zakat. Nikmat dunia nganti lu tengetkeun ku sararia cek nurusan. Hiji naumun molor, kadua ku belatun nyium katiluna mana nyium. Ilmu zakat karena pembesian pada tongkrong. Atau kumaha ngomong lah sih tadi Pak. Artinya itu lagi itu begitu baik. Sekurang Jawa apa ibu kan? Boten ngertos orang itu orang Jawa. Ya wis, gue lulu dah. Apa itu dah? Aduh, Masya Allah. Emang orang Jawa tidak serius baik. Dikasih lihat cerita Gus Dur teh diundang ke Mekah, ku raja, ya anu dibawa ulama, kiai 10.
datang ke istana kerajaan begitu di Arab. Ya ulah di luhurna merekna aya mamnu dukhul. Mana kieu bae? Astagfirullahaladzim. Hidup bae kita di hari berlawan. Kabarkan ke Gus Dur ono apa sih? Iki mamnu dukhul dilarang berduul di sana, berarti ini tempat dukhul. Waduh, Gus Dur teh ya, dasar teh nyakola, orang NU teh nyakola. Ini mah dilarang masuk. Kayaknya di Indonesia nyebut duhul-duhul teh apa majikan. Jadi itu barang kamar mamnu duhul, emang ini tempat duhul kali ya. Emang itu narasi kok situ kan. Mamnu duhul pada tempat gigi tua. Nah, hiji dahar, dua minum, artinya to'am teh kadaharan. Ini tidakar berikut bubuhanana, nomor kedua inuman, nomor katilu jiban, nomor keempat ieu adalah sare. Ilmu asal geus teu geunah dahar. Gas, kira siap-siap ngameteran kana sameter. 2 meter. Jadi nginum itu keneh bae. Di mana-mana geus teu kuat jimaah, geus. Moal kebelai. Komo, tuh cenah kiai geus pat penting teh bisa kurang emang wallahu a'lam. Atuh geus si memere bae caingan geura siap-siap bae ka ditu. Ngarendengin apa jelema. Nah, ternyata begitu diteliti fa innaha hijabun lil abdi anillah. Lupa eta karena keladatan dunia jadi halang terhadap manusia, terhadap hamba, terhadap jelema tidak deukeut ka Allah. Nu opat eta ngahalangan deukeut ka Allah. Jelema loba dahar jauh jeung Allah. Loba nginum jauh jeung Allah. Eta mah deukeut ka jeung kemumule. Nomor katilu jima jauh jeung Allah. Nomor kaopat naon ieu pertama loba mulur teh jauh jeung Allah. Boro-boro jeung Allah atuh jeung luruna teh jauh. Jadi atuh luruna nya ke mana sih eta? Jauh aing mah. Boro jeung Allah. Jeung lurur teh jauh jeung babaturan teh jauh. Ieu mah nah ieu hijabun lil abdi anillah. Memandang wa idza furida shaum syahran ala wa idzal furida shaum syahran ala Muhammadin wa ummati kulantaran eta nu opat teh jadi halang terhadap hamba ka Gusti Allah. Allah mardukeun puasa ka Kangjeng Nabi jeung umatna dina sataun sabulan supaya ngarasa deukeut jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus di bulan Ramadan mah darekeun kasana ka Gusti. Insyaallah salaki bageus ka pamajikan bageus ka salaki. Eta Ramadan teh positif. Ka anak bageus, ka tetangga bageus, anu boga mere, nu teu boga menta bageus. Insyaallah. Istimewa jasa. Ya Allah. Hiji. Nomor kedua na hikmah tidak dipadukeun puasa 30 poe. Lumayan ieu puasa 30 poe atawa sabulan. Kunaon emang? Ieu sasakalana. Inna abana Adam alaihi salatu wassalam sadina kangjeng Nabi Adam bapak urang kabehan alaihi salatu wassalam lama akala begitu anjeunna ngadahar buah kuldi nu dilarang ku Gusti Allah langsung ku Gusti Allah ditegur bakia min jawfihi miqdar salasina yauman dijero beuteung nyesa 30 poe. Ya ada iblis, hari ada turun mana. Eta teh akan dilarang teu meunang di deuketan, teu meunang di dahar. Ku aja di rumah turunlah Kangjeng Nabi Adam. Nu dibawa ku Kangjeng Nabi Adam ti langit ti sorga opat.
Nomor kahiji daun. Sebab pakaian eta kabeh tidak dicopot ngan ampok-ampok doang. Nomor kedua kulit, iyalah tuh pakai beber ampok-ampok. Nomor katilu ayam madu sacak-cak di bawah ku Kangjeng Nabi Adam. Nomor kaopatna ieu adalah getah ambar. Opat Kangjeng Nabi Adam mawa ka dunia. Itulah dongeng Kangjeng Nabi Adam, langsung turun di India, ngusruk Kangjeng Nabi Adam sobat. Sanggasa sujud ku Gusti Allah diantepkeun mesak tungtung eta buah nu aya di beuteun aya keneh. Beak-beak 30 poe. Seueur 30 poe ya Adam irfa. Hei Adam, salah. Tak dihampura dosa, sanes kaitutkeun, kaisingkeun, kaitutkeun, kaisingkeun 30 poe ke 40 poe na bersih, maka Kangjeng Nabi Adam ditarima tobat. Tah tobat urang ge kuari 30 poe dibersihan, jadi tungtung tanda ditarima tobat menang Lailatul. Aduh, Masya Allah, nikmat ya. Jenang Lailatul Qadar. Baca-baca, tekudu ngaburinya ini Lailatul Qadar. Kurang timiti puasa kita dongeng nabatur mah ngaburinya belak langit segala rupa Lailatul Qadar. Lain kok gitu bae Lailatul Qadar. Lain. Eta pemajikan haju seuing ge Lailatul Qadar. Gusti aing puasa teh mere Lailatul Qadar aing. Gusti Allah kurang pemajikan nu biasa manyun teh seuring. Bunga ka Lailatul Qadar. Anak cium tangan. Biasa nama anak Gusti Beno nih Pak. Marti leher katarang abah ya. Katarang abah tapi belum puasa cium tangan. Karena Lailatul Qadar kau aja SMS-an ding jahe mah. Itu mah neraka jahanam teman. Masya Allah karim. Iyalah hikmah dan mentak Gusti Allah nita puasa ka Kangjeng Nabi sareng umatna salasina yauman bilayaliha. Kurang mudah-mudahan diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jag-jag ku Gusti Allah, diberi daek kurang ibadah ka Gusti Allah, gak benar-benar urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cek Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Hei akal, madep. Wa aqbala akal madep ka Gusti Allah. Sumabala cek Gusti Allah, ya aqlu aduh. Hei akal, mungkur aja. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Gusti Allah ya aqlu man anta wa man ana. Sahaja, bisa kaulah. Sil akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Gusti Allah ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaulah tengah damel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun, sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal, nya komposisi eta akal, nyaho tempat eta akal beres. Yes, maneh ku kaula didamel makhluk mupang mulia-mulyana cicing maneh akal. Bakal diterapkan di manusia maneh akal. Ya sukeun ke manusia-manusia teh urang ge aya akal. Ya oposisi akal memang kumaha gitu.
akal nu sampurna teh nya oposisi kumaha oposisina mun kopea dipake di luhur ku akal sepatu dipake di samping dia jadi waktu sepatu di kahulu kopea dikasuku kedua akal pemajikan kurang dihormat pemajikan kurang ke urang ngahormat akal hiji waktu pemajikan kurang ditoler-toler aya randang ora kurang dimuliakeun haji kurang akal atau luhur teh akal itu bae terus beres Gusti Allah ngadamal akal tuma khalaqallahu nafsa Gusti Allah ngadamal nafsu kuat bakalah hajat Gusti Allah akbilih nafsu madap aja Allah tujib begitu digerokan asiana sekali akbilih kadia mana kadia menghadap tetap pengen nafsu ngabuakan tebahan saya bakal ngabuakan Wah, aja kok tengah banget, jadi gak bakal batu diserobat sedikit kayak kopi, hati cicing lain. Masya Allah. Semoga Allah lah. Kalau ngomong dari Gusti Allah, nafsu, kadir, tetap baik, falam tujib, ngebuat, tidak mata Gusti Allah, dan tidak nembalan aja. Iya nafsu. Ada satu mana dirinya baik tapi ditanya ke Gusti Allah. Rumah man anta wa man ana nafsu. Sahanya, tahulah. Jawab. Baqalat sanana wa anta. Belum akulah, mesti. Sekarang digil-gil kalau gitu dah susah. Kita bagi dengan Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, lah nafsu. Lumayan fa'adzabah binari jahannama mi'atan sanatin lantaran kakarak dijil geges buang kawaran nafsuna ku Gusti Allah langsung di neraka jahanam ke 100 tahun digodok nafsu digolosprokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam dia digodok 100 tahun tuma akhrajaha kakarak dikeluarkeun eta nafsu tanya teh ku Gusti Allah hei nafsu man anta wa man ana saya sakaulah kakak baca basunya ngajawab bari leles Gusti anak-anak wantan jadi kodok karena aku tahu berarti anak-anak wantan kakek baik iya pangkalan jasa nafsu Masya Allah wahana jasa itu bisa digodok kusana nah Gusti Allah coba dan dilunakkan dia nafsu teye semaja'alaha finaril jum atas sana kuari make sana lapar nafsu digodok make sana lain nari jahannam tapi make naril jum kena lapar ia diulah itu diulah ia diulah itu diulah ia dipegung diantapkan nafsu teye kena mandiri sorangan baik kakarak kata nafsu melemprak nges cicing betungkul beta nafsu satadina apa pangga bah anak-anak wantan kata nafsu tangga baik barang di laparan diberi teh ente diberi minum ente nafsu ya wewe dibelokin buku siapa cicing baik mana baik nafsu coba jadi keayang nate aku hari dipuasakan wari kaya mesti diturutkan kakarak ditanya ke saya nafsu man anta wa man ana saja kaulah kakarak faqarat sek nafsu inni abduka wa anta rabbu kaulah hamba Gusti pangeran cek Allah teh orenganan maneh mah supaya ngaku kain pangeran teh orang kudu di kosongan beuteung sia nafsu geus atuh kalimat ieu bae rajallahu alaihi wasallam bisa babizalik manusia wae deui kita puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia lah itulah kebantak kurang kita puasa teh aya nafsu geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae udah dikepar baik
lumpangnya di Bonteng Suri sekali. Sudah mereka harus ke Gusti Allah. Di mana-mana bukannya Bonteng Suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atau begitu taraweh sudah menghadap. Kereknya nanti taraweh nanti. Pilihannya nanu 11 di mana, oi? Taraweh nanu 11 di mana? Tuh di basi itu, yuk udah gak ditulah dia mah 20 tilu, apa? Yang 13, yang nanu 11. Barang datang tadi itu ngesan, alhamdulillah. Gara-gara Bonteng Suri. Ya karim Allah. Ala kadar orang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kehiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4. Syarat nomor kehiji kudu beragama Islam, berarti kafir mah, berarti murtad mah, atuh teu sah puasa. Nomor kedua wakrun kudu boga akal, berarti nu teu boga akal mah nu edan mukmaleh atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikohun min nawi aidin, bersih tina sabangsa jeung bangsa-bangsana. Aya wewe atuh teu sah puasana, nipas bangsana, wiladah termasuk miskam atau keguguran, baik getih maupun daging, tetap sah puasa. Nomor keempat, wa ilmun yakudul waktu gobilan nisawum, nyahoh bahwa waktu tenarima kena dipuasaan, nyahoh kena waktu na, bahwa eta waktu tegis asup kena waktu puasa. Lain waktu lebaran, lain aya mutasrik, yang lain waktu-waktu nu dilarang puasa. Nah eta kudunya ketentuan puasa. Nah itulah syarat sahna puasa. Kahiji nomor kedua na diceritakeun teh syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngabogaan syarat aya 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa. Lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua taklif mukallaf. Lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atau teu sah. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kehalangan murtad berarti teu sah. Ari kewajiban maka kewajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana keluar di agama Islam. Nomor kedua na taklif kudu mukallaf, berarti kudu balik kudu boga akal, teu sah. Jelema edan puasa teu sah, mukmaleh puasa teu sah, jelema mabuk puasa teu sah. Teu kewajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif. Nomor katilu tokoh kudu kuat, jelema nu teu kuat puasa atuh teu kewajiban puasa. Aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa. Nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaon puasa teu kudu puasa. Teu kudu puasa ke urang atur. Puasa sok ke ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa mana orang kene padahal mah sagara umur 20 atau 30 tahun ngan mana kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kieu-kieu bener. Geus kieu penting kuat yang mah dipaksakeun pai datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah agama mah murah dasar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Panggasa bagi jelema nu teu kuateun puasa ulah ieu mah diminta puasa sote nu kuat. Nomor kaopatna sehat ulah gering. Lamun gering atuh teu kudu puasa, kudu sehat awak teh. Ngan geringna kabagi. Aya gering anu kudu puasa bae, aya gering anu makruh puasa, aya gering anu haram puasa, aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dibarangkeun kana tayamum dan ai puasa mah kuat mun puasa makruh. Aya jelema
gering lamun puasa manehanana teh bakal pae haram puasa. Aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka rieun guru doa. Orang saya terbuka kuyang main. Kayak gitu lah, ayah mulia mau kudu puasa. Ngomong naon puro. Kuliah persiapan dukung dukungan gembo udah nanti baru kabe saya jadi ayah ukuran anak nomor kelima iqomah untuk kamamana cicing di imah ayah musafir mah berarti menang buka tuh. Selanjutnya rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likul yaumin fil fardi niat unggal peti na fardu urang puasa Ramadan fardu ta niat kudu unggal peti niat tadi papatahan urang Syekh Nawawi je niat teh paling rendah aqallun niat di Ramadan nawaitu sobat godan min Ramadan cukup saja atau nawaitu sobat godin min Ramadan jadi dasar itu dah hayang sempurna abdi mama mun hayang sempurna kieu cek Nawawi tanala nawaitu sobat godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi eta lagu sekurang dipakai sekali niatna nawaitu sumawati an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi ayo perbut bulan Ramadan itu Ramadana ya lama kita ingat Ramadhani besia Ramadana kita ingat Ramadhani besia ayo Ramadana ribut Ramadana aja Ramadan di bulan puasa lah kecil Ada dulu bagus dah sejarah Ramadan akhir Ramadan lihat tu. Ayo nang ngaji Ramadan. Siapa orang mata Ramadan ni? Mata Ramadan ni mah kieu fardi didapatkeun kana Ramadan ni didapatkeun kana syahri didapatkeun kana insyaallah. Geus cek dina alfiahna cek dina alfiahna lamun gue sore didapatkeun atuh jadi mensori kitu teh mangkat aing mah dek Ramadan bae. Oh gitu nya sia Ramadan naon? Aing di dituna bae Ramadan. Dengan baru lah. Ramadan di usaha Ramadan dan Ramadan itu sudah dimasalahkan dong tetap dibahas ulah dimasalahkan. Sarua-sarua kene salah ngomong doang mah kurang asap ngaji alfiah nah kumaha lamun dia sekaligus nawaitu soma syahri kullihi aiman dia sekaligus sabulaneun mun teh bahasa urang Gusti abdi dia puasa sabulaneun eta kitu tadi bisa kan cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon maka besi urang ke pohon bisa kena dibaca saya nawaitu soma syahri kullihi isuk nyati nalika urang pohon niat kagandel ku eta kagandel justru niat teh sing ada di beting timimiti suruh panon bayane maghrib datang ke fajar eta waktu niat aing niat di mana tempatna golbu niat dina hate aya teh sumut eta mah sumut mah sakadar jang tejar narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukum cek ulama ayeuna ieu mah moal di sumut di hate masalah daripada sumut doang hate henteu tegasi tapi lamun hate doang sumut henteu masalah nu bagus mah nya sumut nya hate geus kulantaran dikol niat mah atuh bebas Berengker sholat insyaallah Akbar na makmum ya lantaran nungguan imam nangel pembacaan ngalamun ngel si imam ge ngomong kori teh ayo nyada bari kieu bela ai niat teh dijelas teh teh nawe
semoga dina daripada dosa jadi di jero salat lihat jadi yang paling disentrikan ke Gusti Allah. Kalau masalah masalah emang karang itu iya orang mah atau kecil baca ada penima niat di jero hati diuk jadi kan ada peringatan bisa niat paling kita jero hati atau tante taraweh ngopi terus ceklat ke pemajikan ke pemajikan pasti kan biasa ingatkan niat karena tadi ingatnya daripada engke mantas jima aja sokes mendingannya tapi itu banget lah abang mau betul abang ya kan paling ngambil tuh sama saya yang mengosok bro kawan apa yang berarti salah niat tepes itu jadi lu masalah udah manusia biasa dididik usupon Maulana Hasanuddin unggal ba'da sholat taraweh udah sok make niat eta teh nang sultan mantap baheula make sesolawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah ya masyaallah kutub-kutub rupani eta teh eta masalah Hasan tumal Husain ibnu Ali wal Fatimah beuh kurang leutik unggal masuk ke hari itu unggal masuk kuari mah dikasih kumaha bisa urang tarolo teh bisa eta Hasan tumal Husain ibnu Ali wal Fatimah Allah Rasulillah Muhammad ya Rasulullah beres niat eta ya Allah ya Rabbi nikmat ya sabar itu anu badani saya yakin sae kita yakin hati-hati nu bageula na kilo teh anu kuari rumah bisa kawas ai ditekakeun kieu osok kita ada ge baheula kana na itu kieu atuh sia teh mencingkong baheula ya Allah ya Rabbi sia cekakeun kali dah emang kiai mah bari menawan bae atuh ya eta geus we beuleuh rame jasa ugal masjid mushola di Banten nah eta bae di Banten sok beres Tangerang ka Tangerang Serang ka Serang Pandeglang ka Pandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain asal tak taraweh bae dingin di mana bae eta masyaallah nikmat jasa bari we ingat nomor kedua wa tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun yakirun eling muhtarun turkarep baru jahilin mazuriin lain jahil mahdur di jero puasa teh di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa bakal dibahas nu ngabatalkeun dahar minum pan kudu insang jima eta lah nu ngabatalkeun kana puasa kitu ge dakiron munawi boge muksaron mun karab kitu ge deui lamun lain jahil mazur kumaha lamun poho zaen nanti di pabrik istirahat balik ka imah bareng diturup saja ya jengkol atuh ngara dari karyawan waduh jengkol ngor wih ayo sambelan saja nyes kedingin haling deui ngebuk 2 piring setengah beres 2 piring setengah minum lek sacuntang beres minum sacuntang Samsung geus beak datang ka merek-merek mah adalah ieu puasa ieu tak kumaha tak kitu geus jadi masalah keur ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi alhamdulillah
gedak pohon malah pinter udah bawahnya sama bos itu atau balik di mana pemajikan ngongkong tuh pakai kalangan waduh naik temperaturnya Bu Hadi ya kok lagi kok lantaran Kanjeng Nabi kene iza qoma zakar zahabat pulusa di mana-mana nantung zakar hiji lalaki leungit 2/3 iman 2/3 akal nah ayo leungit teh pohon naon sakitu gedena ka pamajikan di bangku ae kita jadi ulun gentong kedua pertilu lagi di pohon 3/3 lagi tak akal teh dan lantas begitu nele atau paling bawa tu zakar nantung kita koma zakar di mana nantung bohongan laki leungit 2/3 akalna atau bawa berpuasa cepat bae apa majikan ngomong teh deui sarwana lah ngomong teh seret ka lain urang ke berpuasa atuh sia kita tadi ngomong berarti bohong atuh ayo bohong aing mah Gusti bohong mudah-mudahan betul batal baca nu inget ya Allah ya Rabbi itu kena buktar karena dewek nyokot sorangan hayang sorangan aing itu mah dipaksa nya di pagudan dikirakeun nya nanti anta ku jelema das ya tetep mudah tetep diasupkeun ka jero diwolkeun satungtungnya lah teu ngarobahkeun sumutna teu ngarobahkeun sumut teu batal tapi lamun hajus tetep dikadekeun diterus leuleuy eta karestoranan maneureui lamun kitu lagi bayar dari bener teh mager puasa sekarang ya nyokot lapangmu di kitu-kitu ada jero sorangan kan teu batal minuman make cair teu batal teh naon sanajan loba ge tapi lamun nyana geus apa beneran teh oke lain anu bodo mazur mah jelema anyar asup Islam orang Medan atau orang Pintim atau orang bule orang Amerika orang Inggris asup Islam puasanya nate nyahoeun sugan teh maker puasa teh ai lapar meunang dahar dijahoeun nya terus bae dahar makdur lantaran bodoh jelema da kakarak asup Islam kumaha lamun tatangga urang bodoh teu nyaos sarua bae aya tatangga urang teh nyaos sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae bodoh teu pernah ngaji tetep bae dikinreng bae urang mah sebab teu makdur teu dihampura deukeut ka pasantren deukeut ka majelis taklim deukeut ka pangajian hingga bodoh pembatalan puasa uraha bae berketiluna so imun puasana tas nuan taksing ade kumaha kena kiai mun utak ke sarua teu batal lamun utakna sorangan tapi lamun ngajak ngutakeun batal urang meunang jeung mualai mamani utakeun besok urang batal atawa ngambean nu nek-nek batal tapi lamun gitu mah utak sorangan teu batal kumaha lamun jelema maksud yani jelema nu ambieun tan lamun ambieun kaluar ke asup deui ngarepot ka jero teu batal sama cara ieu diasupkeun ku curu dibantu tetep teu batal darurat tambah positif mah teh nu ambieun kemudian ngisi keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curu kurang moh teu batal teh naon beda jeung ngisi urang keur ngisi tenang-tenang ibrang teh aya babaturan urang lupa kurang kaget dicabut siap bareng siap di keluar deui eta asup deui ka jero teu batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek teh geus di kurang mah
bahasa batur keklimek dah. Ya suka keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau nggak aja. Makanya lu asup deh ke jero sana aja keluar dari bata. Bersih deh. Ngisinya singa deh. Itu kene urang lamun ki lalaki ongan gampang awewe. Awewe mapan lamun parawan aman parawan mah. Parawan ki aman. Sebab naon? Moal misalna moal barabe. Aman geus. Tapi lamun rangda, data rangda mah nyana diuk cingogok atuh ngolowong. Eta sih hari isangna ilmu isangna kalau mun jero teuing asup we sakitu batal. Asup we sakitu teh batal tah. Mantap kita seitik masuk ka jero ka batin batal. Parawan aman. Bedanya cenah kiai parawan kita gampang dina soraki. Mun parawan, ka parawan mun kieu teh parawan. Ngerang enggak? Wer-wer. Macam-macam baik. Ipi dah heran nih gua. Kumaha lamun keur penting barang dahar lantaran buru-buru teu karasa tunduhnya geus beres barang dahar leuh kubu kaliwat udang-udang jeung 8 barang udang jeung 8 aya benang ka dieu dieu benang ka jero benang ditereuy batal puasa dicabut kalau jemput batal antar kebaik sholat desa lantaran ayah asup kajero najis kata kumaha aja dah takut gitu ayah benar gak dia nyambut diterima kurang sarwajeng dahar batal tuh cabut kurang sarwajeng buta batal diangkatkan aman puasa ngan sholat desa lantaran ayah najis di jero keluar nyambung kita kudu kumaha eta apa salamatkeun puasa apa salamatkeun sholat salamatkeun sholat berarti itu eta mah diterima da batalkeun puasa atau dicabut teh salamatkeun sholat puasa batal berarti kudu dikodoan kok bisa gitu sih lantaran sangsina deui jelema lamun teu sholat sangsina bunuh jelema lamun teu puasa sangsina tangkap nya coba gitu jelema teu puasa posek eta tugasna wih heula diposek eta kapolsek eta posek jeung kapolsek ini intel lagi teh teu pasti intel da serseuna kabeh bae bui bae kabeh teu puasa atuh gue mah lamun teu puasa dibui kabeh polisi abri hampir teu puasa saware tapi sholat namun teu sholat bunuh pan sangsina masyaallah maka hargai sholat geus eta mah batalkeun puasa ke awal pokok itulah masalah puasa kueri urang geus nyaho tinggal siap ngalaksanakeun puasa ngan urang nyaritakeun kuari masalah puasa kemudian ieu di jero puasa teh kerenang kitu ngaranna kena aturan-aturan nu teu bagus karusak puasana dina nalika karusak puasana aya nu wajib qada bari kifarat aya nu wajib qada doang aya nu wajib kifarat doang tilu rupa ieu aya nu nya wajibnya qada nya wajib bayar kifarat aya nu wajib qada doang teu kudu kifarat aya nu wajib kifarat doang teu kudu qada aja nomor kahiji yajibu ma'al qada'i shaum al kafarah wajib qada jeung wajib bayar kafarat kafarat kurban kafarat tundun mate alfina ikra qabatin jeung ditajir deui sa alaman sadar saumahu fi ramadan yauman kamilan bijimain kaminazimin bil shaum jae panganten anyar panai panganten atuh meunang deukeut tadinya seru bae atawa sanajan henteu panganten anyar ge aya lalaki teh teu meunang deukeut
kuku si Allah diberek asal deket jeung Allah asal deket aya deui sakiran deket ge geus teu daek nenengahan aya apa di omeh ge geus teu daek teh tawazu bae itu teh terus sama geus dipenjak hese diurut hese hese mah eta mah geus sama geus khotam pemajikan kita kerjaan teh tulis eta pemajikan biasana posisi nawaran nyandung kak cek nyandung Allah apa saya nawarannya nunggu sieu aing udah meter minggu saja macam asal aya we nawaran nyandung deui jerona asana geus poprok aja buku kisah ini teh wasana mamon tahir kisah ingat ya teh terpuasa tapi kulantaran syahwat gede mana anana langsung jiba jeung pamajikanana tanpa make pembukaan ulah dari awali kuno sejen jiba langsung bae jiba jadi berarti di grup puasanya nah jiba jeung pamajikanana nah ieu sangsina hiji wajib qada dua wajib kafaratul uzma tidak kafaratul uzma teh ngamerdekakeun nabi Afrika iyalah merek ibarat sitina miskinan 30 miskin dari janana dipikeun ka Lampung Lampung mah itu bisa balik deui baheula mah abah teh mun nyontan pikeun ka Lampung eta teh kusebut teh kayak balik deui ka dieu di Lampung atuh ku ayeuna di Lampung ka dieu ngomong ke mah bakal aya jembatan aduh di Lampung mah tapi cenah cari itu ka mana ka beda asli ke jembatan kudu ka mana Gunung Karang jadi kalau Gunung Karang lah bebaskan di sumur 7 jadi doa apa tak eta mun aya hiji jelema jiba ibarat nyare perhatikan sahabat aya jelema puasa di bulan Ramadan jiba jeung pamajikanana wajib kodok wajib kifarat lantaran kifarat teuing iswa kemati kafaratul uzma ieu mah geus mere miskin sitina miskinan 60 miskin barikeun deui afdolna ditambahan ku 60 pakaian 60 liter 60 baju 60 samping lamun 60 liter saleterna kali bari 7.000 kali 7.000 jore eta bagus 10.000 nah kita eta 10.000 kali 60 saudara 600.000 baju nu layak pakai kira-kira hiji berapa 50.000 kali 60 berat 300.000 samping layak pakai berapa ini ditanya ku aing mah susah kabeh ada puluh-puluh bisa gitu beta nah bagi ikeun ka pakai mesin kan kudu dibedakeun na bagikeun anak ampura ieu nya kurang di kaparat mah ya kalau ngomong sia kudu dibedakeun aing boga gawe jeung pamajikan dia kaparat gitu kudu dibedakeun mun teu dibedakeun teu jadi mesti dibedakeun cak budak miskin teh tadinya terila aja gitulah kaparat wajib ma'al qada al-imsak ya bakal cerita imsak ya qada wajib qadaan dari imsak ay puasa lain tapi status dah henteu puasa kayak katea ya genep rupa nomor kahiji nyana bukan haja-haja di bulan Ramadan teh puasa wajib qada wajib imsak tos puasa bae ka dituna mun ditambah ku terus barangdaan double dosana nomor kedua penting ninggalkeun niat ima poho wa ima ngahajat penting teu niat beurangna tetep wajib kos puasa bae padahal status untuk puasa lantaran teu diniatan teh wajib engke sawal dikodoa ya teh niat nanti ada niat ya deh
Nomor ketilu jelema sahur nyangka penting kene horenganan geus beudang dijae udang pada udang leuwih jam-jam 3 mantap cek yang ieu mantap biasa jahat beres dahar ngadenge di luar pokok aja toko di foto ke skala luar, ayo ke skala luar, mau biasanya subuh. Padahal aja mungkin dari orang jam 5. Ayo tadi lu sahur dari jam 6, iya orang isdet ya jam 2. Jadi nyana tasang gelang kajem bagi, nyana telpoga sangka bahwa nyana sahur berpikir ternyata orang itu kaberangan. Kata wajib baik kos puasa, bari nyana terpuasa statusnya. Berarti wajib kodong kena. Kaopat dibalikin ya mah aftorozonan urut nyenager kia bayar ada mendung senetik ayah lalai kalau luar pandalah malalai teh bisa diandalkan baheula malalai bisa diandalkan asal keluar baik digolok berarti maghrib eta baheula malalai jeung konsisten hebat jasa kuari mah bakal lalai atuh jeung make geus konsisten teu bisa diandalkan bari jelema teh jeung baheula mah asal jam 5 setengah nampi pandelema kuari mah pakaluar kalau jelema kuari mah masyaallah penting cilok aya warung nu buka mana aya warung penting buka kuari mah justru dibeuting kuari mah dibalik jelema kiai mana aya bageula nonton TV kuari mah jualan TV ya Allah ya Rabbi atuh deuk kumaha ngomongna kiai deuk haramkeun main bola kumaha kiai lantaran kiai na ge jadi wasit Masya Allah saya berjabat saya menyanakan kiri lalai saya berarti maghrib aing percaya kasih lalai sore aku berpelekone bebeja jalan ke mana ke pemajikan buka emang geus maghrib enggak percaya azan palu misik bareng bareng buka baik kajawan maghrib lagi di mana lalai itu jangan majikan kayak saya lalain jenung lek beres ngerokok geus naon geus tenang we nyanyi salat maghrib perkara kada Allahu akbar ngaco budak azan pun biasa majikan kakak itu ngaco dia jangan ngaco seperti itu kira coba taliti lah coba aku taliti jangan lagi kita tadi barang ditaliti paling pasti jadi nggak ada setengah jam tadi buka jelas tapi jangan wajib imsak mun karyawan nggak ada keberangan hati ada berang kena buka mungkin wajib godok menteri ada di bulan puasa maka azan nggak ada ya boleh sok nipu masih ada yang nipu ya lah terjalan sekali-sekali betul sama korupsi yang menipu ya bayar kalau tuh malikan korupsi tak beli motor, tak beli mobil banyak dorakas ya kalau lagain lah sekali-sekali cek tukang ada anak hati Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar para luka bepan batur tanya keseres bukan lain bohong jangan bohong kira sampai aki-aki atas Masya Allah nomor kelima ada man bana lahu yawm al-thalath Sya'ban annahu min Ramadan nyana tiada puasa tanggal 30 ternyata orang yang begitu dicek orang bener ada tanggal 30 Sya'ban orang jatuh tanggal 1 Ramadan nyana tiada puasa wajib kita jaga wajib qada di bulan Syawal nomor kegenepna ngalawudu barang ngalawudu iya tak ketemu nak kencang kali enggak betul lain kawan aja jika kan kalau dikejar mati coba kata lanjuran kejar itu maksud jadi itu maksud saya tetes sanadang itu maksud
eta teh batal puasana, wajib imsak teu meunang dahar, teu meunang minum, teu meunang jima, jaga ke bulan Syawal kudu qada. Da sing ade kekemunna, sing ade ka irungna, sing ade biasa sing ade. Selanjutnya wajib non puasa pembatalan puasa kuari. Jelema keur puasa kemudian murtad, pembatalan puasa jumlahna di ayat 7. Nomor kahiji keur puasa murtad keluar ti agama Islam, naudzubillah min batal puasa. Nomor kedua helm, awewe ini berarti makanya lalaki mah helm. Awewe terpuasa keluar detik baik isuk-isuk atau zuhur atau asar batal bae puasana. Awewe lain lalaki kudu sepikir beda dongeng ya, lain sama barangkali itu mah kenyataan soalnya. Datang tadi dinyata begitu tamu ngobrol jeung pamajikan anak. Pas zuhur kula kacai dari kacai kula bekerja, saya mau sholat dulu, mbak ibu mau sholat, oh saya lagi main, oh ya nggak apa main mah, tanya kalau laki nak, yuk kita sholat sama, saya juga lagi main, karena emang awal main, kalau laki main, tunggu nggak kapal sholat, saya pukul eta, ya bener laki main, nonton pol, paling gitu. Wanipasin dan nipas awewe getarua baik kerpuasa nipas batal wiladatin yang wiladah kerpuasa ngalahirkan batal jununin kalimana edan kerpuasa edan batal walau lah so sana jangan sedetik 2 detik 1 menit 2 menit batal bet kegenepna hikmain ayan batal ketujuhna sekalian saja aja mabok batal puasana. Masya Allah. Jadi berarti ayan wajib buka hiji awewe di mana terpuasa kata rajangan kuhet wajib buka, kata rajangan kunipas wajib buka untuk buka doraka. Mereka dua jelema lelempangan jais menang sama di reka Bandung kuat atau sekuat seger atau seger menang baik ngan lamun seger makruh, namun kira-kira bakal loyo menang buka. Nomor ketiluna nu tadi haram jam 5 aya nu haram buka ya haram buka na ieu haram. Aya jelema buka kotoan 5 poe datang ka ruah tinggal 5 poe deui nyana wajib kodo kan tah kuari nyana kodo teh haram buka puasa lantaran mun nyana buka di waktu di waktu. Nah iyalah jelema anu haram buka ketika nyana ngodoan puasa geus beakeun waktu bari tadina nyana bisa mun ngodoan teh tapi nyana teu ngodoan eta wajib manehanana neruskeun puasana haram buka. Lanjutkeun deui wajib qada wajib fidyah alamun tadi mah wajib kafarat wajib qada wajib kifarat hiji jima kuari mah fidyah tegaskeun ai tadi mah wajib kafarat hiji doang sama jima sahabae nu jima ti beurang nya wajib qada nya wajib kafarat kuari mah wajib qada wajib fidyah nu tilu wajib fidyah aya nu wajib qada wajib fidyah aya nu wajib qada doang teu kudu fidyah aya anu wajib fidyah doang teu kudu qada lain kafarat qada jeung fidyah mereka hiji jelema keur puasa kewajiban qada jeung fidyah aya dua rupa hiji jelema keur puasa teh bukana ngarempanan batur aya jelema naik tanggal kalapa barang datang ka luhur
saya lagi gerohan dulu kain itu atau siapa bisa naik aing naik gua bisa tapi turun tuh bisa siapa Yuni bayawat meren mana kalau ngomong Yuni kecil lagi mah ini mah tulungan gara-gara menteri tulungan naik meragan kecil lagi tulungan bukalah kecil lagi lantaran karunya aing ge sarua lamun puasa dari tumal puas jadi yang membuka dan tulungan nyana ka eta teh kena wajib kodok wajib fidyah atau awewe hamil demi menjaga kelestarian bayi nu keur dikandung supaya sehat bayi lantaran mun dibawa puasa pan bayi macan kuat dan sedengkeun ieu bayi mah sehat na teh jeung seubeuna teh kumaha indungna wa indungna mun puasa bayi korban nah ieu mah untuk menjaga bayi lantaran nyana teh keur hamil gede 7 8 9 bulan lah moal puasa demi bayi nah eta teh engke nya wajib qada nya wajib fidyah eta nyana keur nyusuan padahal mah anak geus rada gede ya umur bangsa sekitar 4-5 bulan eta teh keur nyusuan nah karunya jasa dibawa puasa mah besi manehanna teh sehat buka bae indungna teh lantaran demi anak ka eta teh meunang engkena nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib fidyah wudu lantaran bukana karena batuk. Kalau baca simba datang aku Pak Kiai saya mau bayar fidyah ke siapa ya fidyah apa? Kemarin waktu saya hamil kan nggak puasa jadi bayar fidyah. Kalau ini kodonya udah belum, itu kodo lagi. Katanya kudu fidyah aja, bukan ya kodo ya fidyah. Yang lagi ide baik, masa kodo harus fidyah kejemamat ya? Segala tahu dibaca-baca. Jadi budaya we itu hamil buka demi anak nya wajib kodok nya wajib fidyah itu kene nyusuan mungkin bukanya dah mungkin nya wajib kodok nya wajib fidyah nomor kedua wajib kodok doang teu wajib fidyah ieu mah jelema anu tadi teh buka di jero puasa eta mah lu baca saya mah di jero bulan puasanya na buka atau teu puasa atau teu niat atau pohon niatna teu niat eta mangke wajib kodok teh kudu fidyah sama kos itu atau itu ayan bukannya na batal wajib kodok teh kudu fidyah loba teman kos itu nomor kedua wajib fidyah teh kudu kodok masyhun kabir sehun kabir kaki-kaki kolot kata disebutnya sehun kabir kaki-kaki kolot padahal orang nyebut kaki-kaki mau lain itu kolot aki-aki kolot ini bengking tapi beda itunya namun aki-aki lah aki-aki kolot tapi lo ini bengking kok bisa segitunya itu dia aki-aki bengking gitu julukannya lah masing-masing sebab aki-aki mah kolot paling peot doang tapi lo ini bengking jore jasa kan kayak ini buka lantaran geus teu kuateun ieu mah teu kudu puasa fidyah bae kan teu kudu kodok kiai kudu kodok iraha ari modal teu kudu kodok iraha dan nak saya perhatikan ibu anakna bapana teh sehat dan modal udah ke sore ka magrib fidyahan di isu yana terus puasa di tengah jam 8 jam 9 istirahat maghrib dia buat anak sapoe jadi sapoe dah anak kiai dek sekaligus baik ai dek rugi bawa masalah pandai rugi misalnya kieu kan ya 30 poe pilih aja lah pokoknya mah kakaret 10 poe pae tapi dia rugi kita udah 30 baik 20 tak rugi pada itu itu bercerita hitung ekonomi bahkan itu untung rugi dan kata rugi tak ada itu tapi dia kerja kita kos itu aja sudah kok masih saya jadi teman dari sekaligus memang dah ideaan bapak ini umurnya 90 atau 100 tahun ada kekuatan puasa 30 meter atau ada bandek asal maghrib biji oh masalah dekukuah
Masya Allah. Itu atau meriang aja tuh harapan canggih. Setruk berat. Setruk tadi berat jasa setruk. Roba kudu dirobakeun diuk, kudu didiukeun, dibawa ke rumah sakit geus obatna. Dibawa ke tukang urut teh geus kieu bae setruk berat ieu mah. Geus teu bisa bae dirinya geus kising dirinya. Pamajikan lagi geus teu kuat teu ngomong anak mah kadinya geus hangru biasa geus bobogohan ge lain-lain luar biasa. Kita yang minyak seurik tambahan biasa. Geus di dunia kene geus disiksa. Beneran urang mah padahal mah keur dikiparatan ku Gusti Allah teh keur dileungit-leungitkeun dosa-dosa. Kuari mah teh kuat teh geus cek dokter Maher geus harapan deui geus saya idiaan bae mah. Idiaan kos itu. Bismillah dibadalkeun mun can mengaji, menang dibadalkeun lantaran cek dokter Maher geus harapan hirup deui sanajan aya keneh menang dibadalkeun. Panai kakak muriang-muriang biasa mah sebenarnya dibadalkeun. Aya harapan kene hirup, aya harapan kene sehat, sebenarnya dibadalkeun. Geus pae cara badal, tapi nu setruk berat teh teu dalam dibadalkeun. Tah ieu ge dipilihan geus masalah. Nomor kaopat lawala. Artina lawala teh wajib qada, teu wajib pidah saya majnun jelema edan. Jelema edan mah teu wajib qada, teu wajib pidah. Geus eta mah kudu mukalaf. Mungkin sedangkan kiai nu edan teh kumaha di akhirat tak di deuleuh memeh edan mah. Lamun memeh edan nanya teh bagus ibadahna ka Gusti Allah di akhirat teh surga. Lamun memeh edan nanya teh mabok zina judi, nah ieu mah memeh edan kos itu kaya neraka. Jelema edan mah di deuleuh memeh edan. Memeh edan ibadah, alamat memeh edan maksiat bae silakan. Masya Allah. Banyak itu pangberat-beratna adalah edan, moal aya di jelema luhur nu edan, moal aya Rasul Nabi edan, moal aya wali edan, moal aya. Eta mah kelas-kelas bangsa golkar moal edan mah kasarana. Sejelema nu teu nyaho kaler kidul, edan. Anu utang hitungna korupsi bae. Emang sebenarnya edan itu di gubernuran we edan sebenarnya edan teh stres. Kesannya kelan APW pikiran kita aja di gubernur ada menguang itu mau ditunggu dulu di dayur lo banyak besar Masya Allah. Terakhir nailah anu batal kasupan perkara kasupan ain dunia kajero beteung teu batal. Ngaon eta nu teu ngabatalkeun teh aya 7 rupa. Nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali minum jeung dahar ai pohoan mah teu batal. Nomor kedua bodoh taeta sanajan sababaraha kali daharna jeung minumna lantaran bodoh madur teu batal. Nomor katilu dipaksa kita minum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal. Nomor kaopatna jirian rejin di mabaina asnani maqad ajazan majhil udri nerecidu anu selalu ngalir di sungut urang teu batal. Sing ada ini lu baca teh masalah ieu cigu kerpuasa kacidu teh adi teuy siga teh aing ngaji bayeun mantap urang aja we nyaho ulah ieu mah kamasi bawa tampolong kamasi bawa tampolong denden di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah tanya ku urang mah ulah eta jadi tilu bae demeuna eta teh naon tiluna magrib jang buka engke biasa bae kok urang teu puasa imah anu puasa kieu lebih bae budak tabang budak ya mun
di beda tahun mau nangis puasa semana itu biasa baik puasa macam itu nu ayat di dia teh ya ditereu kata pula ayat kehilan mah mudah segini macam ayat nomornya tadi dia kecil dia poleca lumayan dah kena aja bakal bersihan dan sihir bersihan sumutnya oke tinggal hidup lah biasa kita pulang masuk kayak di sini jelma tengah di merendanan Allahu Akbar sholat pas hidup tadi terente hidup terente mau kampak di kampak kok ini dia teh berkematan ngaji dia deh lepas kayak biasa baik mulai cok-cokan dari itu penting ingat ke surah MZ teh puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi hanya Allah yang tahu MZ cerita tidak ada yang tahu kecuali cuma Allah saja yang tahu ibadah sholat kelihatan ibadah zakat jelas MZ tapi puasa sangat tidak tahu tidak ketahuan oleh siapa-siapa hanya Allah saja yang tahu kecuali puasanya orang bodoh dan surah MZ almarhum Masya Allah hebatnya surah MZ bagaimana itu pakai kok puasanya orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa si B tidak puasa kok bisa begitu si A mah enggak puasa emang kenapa enggak pernah keludah ya kalau ini puasa terus ini man emang kenapa ludahnya banyak bener coba koreanan kermual lain ke puasa koreanan ke film pangkat lagi orang yang ngomong dan aja tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya tidak bohong itu setelah dicek ternyata tidak puasa dia lagi sakit perut kata yang lihat hebat kata Masya Allah bisa diundang gede ketulang aja kita ceramah sholat ketahuan zakat ketahuan tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa kecuali puasanya orang bodoh hanya baik dan pakot itu gede kenapa itu? Iya kalau banyak meludah berarti dia lebih puasa itu di kampung kita kok gitu pan memotong bolong berpuasa makin banyak meludahnya berarti makin hebat puasanya ya udah MZ bisa Masya Allah ya MZ bisa ngaji di kiai teh anjakal kugusia tulis itu bener dicabut umurnya geus merenah didinya urang geus datang ka waktuna tapi ceramah-ceramahna sangat luar biasa dibanding jeung kiai nu segen kurang ilmiah tapi MZ mah sangat ilmiah diakui guru kula ge di Garut kalau segen mah teu ngalem tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona cak guru kula asal geus guru kula ngomong gitu beta hebat yang budak bagaimana bisa ngaji bener lantaran eta tah naon gitu urayan-urayan yang menyentuh pas mudah-mudahan nanti asup Golkar bantu bagu itu yang pentingnya saya ada tobat nggak beres di partai politik nggak beres ternyata nggak bisa diajak bener cak nyana mentas batur baik keluar di urusan perpartaian kuari arah sok bengkok juga kiai mah kiai Indonesia mah cuma sekalian tangan atau bersama kiai batur baik keluar nu nyaun di hadapan kula ngomong gak beres ya ternyata partai itu di dewan itu gak beres ternyata nah keluar lantaran itu beres saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran ternyata nggak bisa, nggak beres lah nyana keluar, orang kampung asuh ternyata orang kampung itu bego-bego tehnya nyana lo pintar keluar Masya Allah Masya Allah nomor ini kedua mawasolailah jawabakan aku barat tarikin lempang naik sepeda naik motor naik kendaraan kemudian loba lebu arah suka irung kasungut kateruy bakal
tina kieu mun calangap ai daek mah. Angin kita. Tah segera juga nu lumayanan eta sendok-sendokeun. Pakeneran di situ aya keur nguru. Gimana naik motor Ini usia naik gua. Masya Allah. Badai mau sholat ilaihi wa kana gurban sadaqiqin. Asup ke jero kemudian peleduk daki teh aya wewe ngayak yang pikueheun naon dan kebiayakan tipung tariku taeta teh aya peledugna aya lebuna aya itu naon kekebulna taeta kekebulna kana hirum kekebulna kana sumut kadeui teu batal urang naik sepeda kawan naik motor sore-sore kebeneran loba nu kaliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungutna asup ka jero teu batal aya anu asup deui ge teu batal aya anu asup teh rombongan ieu mah kecuali nyana naik sepeda atau motor arona dikirkeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bangsa buah Masya Allah tuh gitulah jelas ya soal puasa tinggal urang bebenah masalah puasa iraha ya kiai puasa dilaksanakeunana nurutkeun ceuk ahli hisab iraha sebab wajib dilaksanakeun puasa Ramadan teh di mana-mana aya tanda salah sahiji tinu lima mereka hiji puasa Ramadan wajib dilaksanakan teh ketika mali Syaban salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 istiqmal ngaranna lantaran tanggal Islam tanggal 30 hiji maka ketika eta bulan Syaban geus 30 geus teu kudu diutang hitung deui isuk langsung puasa bae teu kudu ruya teu kudu dihitung ngitung bulan Syaban setelah dihitung istiqmal teh sempurna 30 hari Ramadan teh kudu dihitung Ramadan teh kudu diruqyah asal geus Syaban 30 poe isukna langsung Ramadan bae sebab tuh tanggal 30 teh kudu hese sebenarnya mah puasa mereka dua biruyatil hilal bihakiman rahun lele hilal lele bulan sabit bagi jelema nu lele sanajan pasek Isae tukang bobok tukang tar tukang ngaluhurkeun amal aduh teh Isae teh kaberenehan lele bulan itu baca bulan baginya nu lele kana eta bulan wajib bae puasa kajian teuing waktu rencang wajib bae sebab janda dibere deuleu ku Gusti Allah wajib puasa nomor katilu bisubutihi bihakiman lam yarahu bi adli syahada aya jelema deuleu bulan laporan ke pemerintah kemudian dicek ke pemerintah dan di mana kamu saya Cikupah siapa nama kamu saya Syarifuddin apa kerjaan kamu saya ngajarin anak-anak waduh mantap kehidupan kamu main siapa ya kadang-kadang di pasar Pak waduh bener terus kamu lihat bulan bagaimana saya lihat itu bulan dicek ke pemerintah keadilan anak adil syahadah saya berarti lain awewe aya adil riwayat dipikir mah adil syahadah itu adil syahadah berarti tepasek itu jelema teh bisa diterima ku pemerintah sahabae asal nu adil jujur syahadah terima umumkan ku pemerintah ulah hese
syaratna kudu syahid hisbah. Hatina syahid hisbah teh saksi karena Allah. Ulah dibayar ku pemerintah jeung ulah aya unsur-unsur jeung trik-trik. Nyanana lillahi ta'ala abdi ningali bulan. Bahkan saksi abdi ningali bulan aya. Ieu mah lillahi ta'ala teu hayang dibayar heula kana kajujuran jeung keadilanana. Jangan kita tanggung jawab di akhirat. Kesana dicek bener. Ieu pemerintah kudu nurut. Itulah di negara Islam. Tuh, wilayah sidang isbat, sakumaha sidang DPR. Nyaritakeun sidang isbat teh suara terbanyak. Berarti teu ngaji ka urang NU. Ngaji heula sidang ulah disengsengikeun tarolah. Orang Indonesia mah disengsengikeun dia masalah, tapi orang Malaysia paling sengsengikeun. Kok sidang begitu ya? Orang Mesir mah misrok sengsengikeun. Orang Arab yang sengsengikeun sidang pokok itu sidang isbat ya. Taruh di Indonesia mah geus emang henteu gablek ka isinya. Tapi di luar mah yang sengsengikeun sidang isbat kok itu amat kesalahan. Tah ieu aya anu mere habar ka pemerintah. Saya melihat bulan siap saya disupport kayak saya. Tidak bisa sebab kamu tidak ikut dalam tim. Sedangkan tim teh kapan loba kepentingan. Di jero tim teh dikhususkeun teu beunang aya nu sejet. Nu matak Muhammadiyah barudak teu iluan di jero. Nu matak HTI barudak teu iluan di jero. Khusus orang NU sedangkan Gus Dur geus ngomong. Kenang-kenangan terakhir Gus Dur, lamun urang ingat, aya rombongan NU nyana teh aya kepanasan hayang jalan-jalan ke Taman Safari. Si Gus Dur ya? Gus Dur yang mengenang, Allah yarham Gus Dur. Akhirna rombongan NU teh naik bus ke Taman Safari. Sanggeta naik jalan seserian atau di Taman Safari loba monyet, memantak seserian beren banget monyet akur jeung lebih robes. Aya uncal aya macem-macem pas asup ka wilayah mau salah sahiji kiai NU nundutan. Begitu nundutan batur mau siun dulu mau nyadan nundutan. Begitu nundutan ngaguling pas kalawang-lawang muka keluar. Iyalah, wah aku mau dijauhneul papar manggaring mau. Ieu teh nyahonya mobil NU terus bae maju. Tinggal di tukang mau wah udah dijauh dengan kerennya lah. Untung di tukang aya mobil bus gitu barinya ngabebankeun tangan aja diselametkeun ternyata horeng bus nu eta teh rombongan DPR Golkar. Ayo dicekal jadi diselametkeun. Sia kiai bisa diselametkeun cak rombongan DPR Golkar asal kudu ngomongkeun hidup NU hidup kali aja Pak jimbung kurang mah NU dilepaskeun sia kebaung sia kumaha sia ayo dah teu kumaha apa da hidup NU apa da hidup Golkar mah hidup Golkar kita hari cak kalau diharap NU teh hidup Golkar lain dari NU heran ieu mah bapak kurang-kurang kita itu rada hidup Golkar. Waduh, selamat. Asuplah ke mobil Golkar. Atuh nu di itu ngadaroa bae, nu di mana karena nu di mobil hareup. Mudah-mudahan kiai urang disalametkeun ku DPR Golkar. Mantep. Tina mau cek cenah teh nuhun jasa. Terus urang istirahat bari mah istirahatlah di handapkeun tangkal prima. Kiai NU jeung DPR Golkar atuh istirahat tongkol payung gede geus ratusan tahun pohon beringin didinya ngobrol lantaran tangkal kayu teh eta geus puluhan tahun ratusan tahun aya hantu timbullah hantu sanggeus timbul hantu merah DPR Golkar dinasehatan kiai enggak usah
Nggak usah takut, kami kan rombongan Kiai NU. Nggak usah lari-larian, tenang. Ini pohon pengaman. Yang penting saya berdoa. Cuman tolonglah untuk berdoa beri saya lisong. Oh iya, lisong. Dan perangkat-perangkat lisong disebutkan nama ancak. Pokoknya masalah masalah ancak nggak doa, bodoh ancak mau nggak doa, tenang. Diselamatkan ya Tuhan Tuhanku. Jadi selamat akhirnya geus urang LU teh wari kapanasan horeng keur berteduh di pohon ringing. Daek selamat kula eta kos kitu ya. Saya Gus Dur masyaallah memang maut punaon nyin kelakar seperti itu orang bukti ya. Bukti biasa geus kadieuna atuh baheula mah NU ngome Golkar, kuari mah Golkar ngome NU. Lain ngome, beda ngomean jeung ngome. Jadi kuari ngome NU teh ku Golkar. Atuh ari urusan politik baos, urusan ekonomi baos, tapi urusan ibadah mah teu penting deui. Sedangkan Golkar mah diplot ku Amerika. Tidak boleh tidak. Penentuan tanggal 1 ini rumus saya dipaksakan ku ulama NU nu aya Golkaran, dipaksakan nyukum lamun asli hitung nyukum 2 darajat leuwih. Epimeris Belgia mun dipaksakan aslisna bakal 2 derajat leuwih. Lamun sulap 4 derajat rata-rata, malah aya nu 5 kurang senti. Bustomi 4 derajat 15. Alwar daya nih 4 derajat, kurang hitung 4 derajat setengah, lebih gede malah ulama. Aya lu hitung di Bogor 4 derajat 20, Serang sawah 4 derajat, Jawa 4 derajat, asana yang Cileman menuturkan ulama salah. Di Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, bagi kiai-kiai santri menuturkan ulama salah pasti Jumat jatuh 4 derajat. Itulah dihitung punya itu kok ya hasilnya sadar jatuh epimeris buatan pemerintah, kongkong sadar jatuh buatan pemerintah dirubah dipaksa lantaran memeh Ramadan geus aya harus hari Sabtu. Kok cenah kiai dakwah teh dulur kula aya di luhur nu jadi NU, hati-hati kiai, NU enggak beres. Atuh da kula adik kula mah ngabedakeun teh karunya. Teu percaya cek ka ditu ngawaje kula. Dicek ka ditu. Ieu sekadar pemberitahuan bahwa menurut hisab qot'i jatuh tanggal 1 Ramadan adalah hari Jumat 4 derajat 16 hampir rata-rata. Gede bulan teh, Masya Allah. Nah setelah dirujuk coba ye kok nyukum dengan epimeris ngan seukur menang 1 derajat setengah. Kalau bisa ngomong salah satu penghitung nyukum nyana cuma senyum. Salah satu penghitung epimeris nyukum nyana cuma senyum. Geus kiai mah laksanakeun kiai bae. Iyalah ayat satu rahasia di balik eta untuk memperkuat Golkar NU berani seperti itu. Isi hati Gus Dur seperti itu, Masya Allah. Terek ngajakan poe Jumat dengikeun bae pemerintah sesuai jeung keyakinan nu mantap dina minggu ieu. Aya kiai di Serang aya ngadengikeun langsung melalui muridna kuari. Di Pandeglang aya muridna nu kuari langsung ngadengikeun. Cirebon bebeja kakula keur poe Jumat isuk-isuk. Kiai itu rek ngadengikeun aya muridna kuari ka dieu. Termasuk Bekasi nu bebeja kakula. Mohon Pak Kiai, saya ingin mendengarkan langsung surahan Pak Kiai. Jadi nyana dek barilu, kata cakula teh atuh geus bae ngilu ka ditu enggak cenah. Saya dapat bocoran, ini enggak beres. Masya Allah. Kita rekaja sumber cerita tentang hisab qot'i buatan ulama Kiai Mansur Jakarta. Ulah ngaji di Kiai Jasuli, Papih Cipanas. Ngaji deui kula di Kiai Kubang Izudin. Eta sarua
murid daripada Kiai Mansur, ceritana naik sepeda di Cipanas, naik sepeda di Cianjur ke Jakarta, ngaji ilmu hisab. Setelah mahir nu kuali rubuh-rubuh aya di berbagai pondok pesantren khususnya Jawa Barat dan sekitarnya, buatan Izudin kubang kabeh mulai keluar tidinya. Teta ku mahir-mahirna kula pernah nanya kali itu ke anakna, kubang kuali soal ruyat baheula mapan abah ceuriknya na baheula mah abah teh dipapa ku pemerintah kita ruyat untuk umat secara nasional. Kiai Papi Jasuli dipapa ku pemerintah di Jakarta, mun Kiai Izudin di Bandung, lumapagna mun Papi di Jakarta untuk ruyat hasilnya teu pernah meleset. Kuari teu pernah ditanya gitu, padahal yang siap jasa untuk ruyat membawa bendera ulama, tapi teu pernah ditolerir lantaran geus aya nu leuwih istimewa menurut kiai-kiai modern. Silakan masalah. Cuman tetap baik kula bangga dengan Habib Rizik. Habib Rizik teu pernah ngomong loba omong, tapi ketika ngadenge bahwa hisab koti sekian derajat ungguan coba ru'yatna, ru'yat cakung, ru'yat nyana. Habib Rizik memberitakan puasa. Habib Rizik ketika lebaran teu loba omongnya nama, teu bacecok Habib Rizik mah. Ketika bagaimana perhitungannya setelah inkan ru'yat tunggu cakung, begitu ru'yat soda buka Habib Rizik. KPI gitu kene, perhitungan, begitu perhitungan, inkan ruyat, tunggu coba, gimana yang ada yang ruyat, begitu yang ruyat KPI membawa bendera ulama, ruyat sudah buka atau puasa, lantang-lantang nyana leuwihnya urusan negara, tapi nyana berseberangan, ilmu ibadah si Habib Rizik, ilmu ibadah si kelompok HTI. Urang tanpa melihat NU jeung Muhammadiyah, urang ngitung kuari jeung urang ngaji, hasil hitungan Jumat 4 derajat, lebaran ada hari Minggu derajatan eta jasa puluh-puluh. Poe Minggu teh derajatan ge somprajatan tak ulama. Jadi lamun engke lebaran poe Minggu derajatan, tanyakeun ka tukang hitung. Tanyakeun ka tukang hitung. Derajatan dawa ente jasa lantaran di mana Jumat Sabtu Minggu mau sakumaha meureun. Nah, engke bakalna urang puasa teh lamun puasa Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo ulah ngitung-ngitung di Senin lah. Lamun Senin raya Senin Selasa jero ngaheneng karep jero. Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu puasa bisa lebaran gitu, Minggu lebaran derajatan. Puasa Sabtu derajatan letih jasa. Puasa Senin ngapung derajatan. Puasa lebaran Sabtu derajat carjimkan ru'yat. Puas lebaran Senin mus apa-apakan. Berarti cek ali sabah Minggu lebaran. Lamun konsisten ieu perhitungan moal pacekcok lebaran. Nu deui pacekcokkeun puasana teh kudu pacekcok lantaran 4 derajat. Dengekeun ru'yat coba di pemerintah. Mun ru'yat konsisten berarti pemerintah. Lamun teu ru'yat dipaksakeun lantaran hitunganna dipaksakeun supaya 1 derajat leuwih mangga-mangga bae mah cerita ilmu. Cerita ilmu ieu mah oh masalah ibadah cing nikah menghadap lain ka Golkar lain ka partai lain ka ekonomi lain ka jelema lain ka pemerintah ka Allah sesuai jeung keyakinanna kiai ngaritung da ieu mah keur carita ngitung urang 4 derajat juga mun aya nu puasa lain juga misalnya Kamis puasa jadi ya make naon sih ngitungnya lamun aya jelema nu puasa poe non poe Sabtu tong-tong kayu masalah tapi saya pemimpinan kayak memaksakan corong boleh tak itu baik cerita ilmu nak kuari di Jawa Timur oleh saya setengah bulan katukan oleh saya anu di Kendal oleh saya anu di Kediri datang nanya ke bagaimana Kiai secara rahasia kok kita ngitung besar alhamdulillah mulai letik-letik gini kuari alhamdulillah loba nu ngarujuk di Jawa Timur di Jawa Tengah masya Allah boleh kadang-kadang sedih